ngedahar batur boga imah nyen yang menang rajaban ayo di mana deh ku kumpul tina rajaban batur boga mobil boga ngedidit udah kontan mati mana tuh kita bayar kumu haram ya ayeuna lamun ngarti panitia cicing mata ke santri dengeke bening kene jadi kiai siap sabab kiai teu wauh jeung moneter sabab moneter sieunun ka kiai buktina naon petani lamun hayang boga beas ti mimiti melak pare ngurus sawah nepi ka panen jadi beas sabaraha bulan Pak petani teh 3 bulan karak jadi beas mending jadi kiai hayang beas cok kudu 3 bulan 2 jam jadi beas ai kuring tiap balik ceramah ti panitia sok aya beas na mobil teh biasana biasana 2 jam jadi beas teu kudu 3 bulan biasana ya di dieu teu biasa mah nya biasa keun petani hayang boga cau asak di mimiti melak nepi ka panen sabaraha bulan Pak setahun karak cau asak mending jadi kiai 2 jam cau asak yes 2 jam ceramah balik kardus dibuka di imah asak cau biasana itu biasa banyak biasa tuh kadang-kadang jadi kiai jadi ustaz sok kapitnah wae berkat pernah puring baliknya arek ceramah tapi kalau kasih terlambat keberakal petingan budak geus baralik budak laleutik muludan marawa berkat padahal di lokasi karak sambutan budak bunga merenang balik ti heula moal berkat bari sholawatan amprok jeung kuring di gang karak datang kuring sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat hanya kal geuning saeutik merenang di leg-leg ustad hancurlah hatiku atuh aing dipitnah ceramah encan geus dipitnah leg-leg berkat jiwir eta budak kade sekali macan naon sia bieu sholawat Pak Haji nu bener sholawat tadi bener sina sia teungeuna berkat seetik di leg-leg ustad maksudna naon nya ustad mah sok panglobana wae beda gawe nah sok hayang akur wae kitu biasa sok beda mudah-mudahan ya loba pengganti imam di dia ulama khatib amin ya Allah ya Rabbal belajar qiraatna azan muadzin enak lain ulah ku aki-aki leres teu ulah ku aki-aki lain karunya kasebut lamun subuh eueuh santri di lemur eta ngandalkeun aki-aki wae ngagaleong teu pararugu siga nu nyeri huntu halo gara-gara tinggal gugusi teriweuh assalatu khairun minan nannah atau minan naom minan naon udah pengaruh talemong teh kitu santri berbagai macam qiraat muadzin sok gempar ke di lemur adan santri menang latih Allahu akbar Allahu akbar Mekah pelajari Aidin wadan kieu Allahu akbar Allahu akbar Cimahi ngeunaan keur ngaliwat Aidin nu kieu Allahu akbar Allahu akbar itu Calengka ada nu kieu Allahu akbar Allah
bade ieu wetan pamajikan molotot berarti besok keadaan subuh itu salakina itu kayaknya pengganti aya ya insyaallah amin sinjara di ustazah neng ya istiqomah mas santren amin saat cenah ngundang musibah loba pemimpin saraka memeh naik nu dipake politik nempo kanu leutik geus di luhur nu dipake politik nipu kanu leutik ya Allah mah hese geus 74 tahun merdeka ngabangun Indonesia teh hese loba ting rampung miliaran triliunan benar kan aneka tambang di mana-mana pang suburna negara Indonesia teh di dunia alhamdulillah ada geuning batur makabi tahun yang ngarempugan Indonesia yang nyokot Indonesia Belanda 350 tahun Jepang 3 tahun setengah naon sababna beunghar Indonesia teh yang inten berlian aya minyak gas bumi araraya sok tembaga timah araraya emas panglobana di Indonesia bahkan kamari dideteksikan ada 118 pegunungan Sulawesi dan Kalimantan mengandung emas can kabongkar eta gunung-gunungna nulis di bongkaran mah Pongkor tah Bogor, Jampang, Cimas, Gorowong we hanapna gunung teh. Di cokotan emas. Sekalina menang kamari 60 kilo emas. Bahkan luncak tina kiloan. Atuh Mas Barjo keur dagang baso. Direjeng ku masyarakat di kilo. 60 kilo dah lintuh Mas Barjo. Beungharna Indonesia teh. Itu berkah. Tuh si emas gotong gerak. Alhamdulillah tapi aneh nusang sara mungkin balatak nu miskin mungkin loba bener loba pemimpin sara saat ini ngondang musibah di Indonesia eta loba jelema geus ngahina ka ulama-ulama ahli ibadah silakan anda gak senang muharaman pun tanpa kamari anyar-anyar di Cikampek aya jelema nyeletuk kieu Kang Haji ka mana muharaman eueuh teu ditu na Kang Haji muharaman da tercetusna tahun Islam depan meureunnan di zaman Khalifah Umar bin Khattab berarti Rasulullah ge tos wafat Abu Bakar Siddiq ge tos teu aya kunaon aya make digebiar-gebiar aya tahun Islam Hijriah astagfirullah ieu Aisyah ngaku Islam KTP Islam dari otak Yahudi sia teh iya kan salah deui mah ngagung-ngagung syiar agama urang iwati urang umat Islam atuh leres teh naon Kang Haji maksudna naon eta Kang Haji ngabring jeung boros santri ka mana muharaman gebiar hijriyah eueuh teh ditu na Kang Haji pan kuring teu enak dikitukeun disampeurkeun ente ngomongna dia nya muharaman eueuh teh ditu na Kang Haji ari ente iraha teh ditu pan ngahulang dikitukeun maksudna naon Kang Haji ari ente maksudna naon nya Kang Haji gebiar-gebiar muharaman kan eueuh ti dituna ayeuna kuring nanya sia iraha ti ditu mawa naon sia ti ditu pangijeng sa sia di ditu iraha sia rek ka ditu deui mungkin lieur eta jelema dikitukeun ngahuleng kok Kang Haji jadi kitu bongana sia kitu atuh lamun mung dikitu-kitunya ulah kitu tah kitu aing terus sampe nu kitu makanya orang dia ulah mana gitu silakan anda gak senang tapi tolong mampu saling menghargai betul kemana muharaman ujang mual kang perasaan abdi can pernah ya ajaran kudu muharaman itu ya teu naon sih ujang ke mana tuh abdi mah pada di bumi kang pada tadarus ngaos Quran saya ujang tadarus ngaos Quran berkah ya kampung aduh Kang nuhun abdi didoakeun atuh akan nu bade muharaman mudah-mudahan sing engkang berkahan Kang amin jang doa fi doa assalamualaikum waalaikumsalam nikmat Islam lamun geus kitu saling menghargai perbedaan geus meujeuhna Islam teh mengedepankan ukhuwah loba Indonesia teh Islam panglobana di dunia di Indonesia ngan kadang-kadang hese jadi kekuatan sabab Islam satu dengan yang lainnya mudah diadu domba kadang-kadang beda kaos yang itu tatanya beda bendera disini begeng ustad jeung ustad aya nu kitu di dieu cekek atuh kumaha urang nu jadi umatna nuturkeun di luhurna para ribut wae para sia wae anu tepuk tangan mah Yahudi bae tepuk tangan makanya Islam Indonesia 400 pangloba-lobana Indonesia jumlahna di Indonesia lamun diaya perang secara fisik Yahudi dunia mikir sieun jauh ternyata sapreman-preman orang Islam tato sing jelebak na awak lamun agama Islam eta dihina eta preman hudang pangheulana bener tuh sok
tukang mabok cek paribasana lamun agama na dihina, Islam dihina, tukang mabok ke hudang. Lah bongkar ya belum lah wae. Milu demo mau alingis, bongkar aing nu ngabongkar lah. Aing tara ibadah, aing doraka, tapi agama aing dihina dari do aing lah. Jihad, Allahu Akbar. Bari maboknya ho jihad kene. Entak sieun Yahudi dunia. Neangan cara halus, naon carana tafarruq bainal ummah. Eta pelor nu disebarkeun di Indonesia, memecah belahkan antara umat Islam. Sabab lamun geus pecah belah, lamun setengah hiji moal muncul kekuatan. Sabab munculnya kekuatan gara-gara ngahiji. La quwwata illa bil ittihad. Tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Ayo orang saling menghargai perbedaan. Leres. Saat ini ngondang musibah di Indonesia, lewat jelema resep nyariin masjid tapi mung ngarisian. Leres tak? Masjid pamewah-mewah, pegede-gede musola pamahal-mahal. Si hese. Tercerakir can boga masjid, mereka rela papanasan di jalan ngagotongan gentong. Bawa kardus, speaker dibawa, lemparkan saja, nyair. Mangatin apaan sa dilempar, atuh nuhun anu paratos ngalempar mudah-mudahan selamat di perjalanan, anu teu ngalempar mudah-mudahan nyara rungsep. Beres masjid dijieun, eta nu mentan jariah di mana dia di jalan yang masjid, eueuh ka masjid. Resep nyieun tapi mung. Nah ieu baheula urang keur zaman leutik, masjid musola taju greot tina bilik. Zaman urang leutik Pak leres teh di lemur. Can aya listrik, neon, can aya naon cing? Cempor, lentera, tina bilik, dinding na oge, lantai na lain marmer keramik, can aya, alupuh, awin nu dibelahan. Tapi semangat ibadah na Masya Allah, urang keur leutik ti asar kene geus idit ka masjid, mau minyak tanah 2 liter, jang naon, ngabeuleum musola lain, udunan ka kiai. Mayar ngaji teh ku minyak tanah baheula mah 2 liter ka kiai, kadang-kadang suluh udunan ngaji teh nu heula si edan samping di musola anu panggung teh anu handapna kulah geuning gigireun musola aya kebon garung dipake arulin deket musola barudak main galah gatrik main kastik main karet main boy-boyan main yeye. Bener baheula mah di kaulinan nu karari itu tradisional main galah bener teh keur leutik urang inget 20 menit di kabuduk maghrib kiai datang kacarai wararudu ayo geura pupujian deur kakulah wararudu nae ka mushola mik aya speaker aya toa na digantungan takal jamu geus gepeng listrikna di mana aki setrum aki da can aya listrik aki mikna lain nu kieu lain speaker salon nu buleut dibungkus ku lawon dibeungkeut ku karet meuni baseuh berbagai macam dejigong kumpul. Rame memeh maghrib Masya Allah bari sanderhana imah rareon tina panggung oge nya bunya lemur belah ditu memeh maghrib wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi temalan lemur belah ditu Rabbana ya Rabbana haneuteun memeh maghrib. Nah ayeuna di lemur umat Islam masjid pamewah-mewah mushola kadeh-kadeh mahal-mahal memeh maghrib lain ngadege sholat budak lain kaset ngaji di setera eta kumaha bawa